Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terselami terpendak di dunia per-YouTubean. Pemargi seueur wagelannya aya katu kadi gamelan salam masa jabina. Tah, ayeuna hitung-hitung tepang sono nya. Hayong menyapa dari rekan-rekan pawargi sadaya dina YouTube badai naon sharing perkawis kumaha perasaan ketika ngadangu lagu Bambung Hideung. Bambung Hideung ieu pan identik dengan magisnya di daerah urang, di daerah Sunda Pangitan. Bahwa eta dina dangdut Jaipong kayak jeung sajabana lah pokona Bambung Hideung magisna nya kuat lah Bambung Hideung. Abi urang share pengalaman yang pribadi sareng di para rekan-rekan anu sok ngarasa kumaha gitu pas saya ngadangukeun lagu Bambung Hideung. Tah, orang kawitan banyak pangitan. Pami pas dilagukeun lagu Bambung Hideung, ieu mah sharing banyak. Saha anu sok ngarasa kieu ketika lagu Bambung Hideung dinyanyikan teh baik kitu ku tarompet, tawa ku sinden dina dangdut bahwa dina udah renggong meraknya. Rasaan teh sok hayang cerik gitu tah cenah. Rasana teh hoyong cerik. Om pas ngadangu lirikna anu dawe nuk gitu nih. Dawe menak deung ti pajajaran. Langsung sambut ku Bambung Hideung tah eta. Jadi si cenah rasaan teh sok hayang cerik. Terus teh urang teh asa inget ka zaman baheula ka nyerian gitu. Nah, nu abi dibahas teh eta. Anu diraoskeun ku nu abi pernah ditaroskeun ka jalmi-jalmina cenah mah. Ketika lagu Bambung Hideung eta dilagukeun yang pas daweung eta menak ti pajajaran, terus lagu pas lirikna Bambung Hideung jeung nada tinggi teh eta teh sok hayang cerik cenah, hayang ngajerit ka nyerian, asa inget ka baheulaan tapi cenah teu puguh. Naon teu puguh dirasa meureun eta teh cenah teh rek aya nu datang nya datang ka dirina cenah sek narasumber anu kantos ditarosan ku abdi nyara rencangan anu sok leumpeuh Yuni meureunna nya leumpeuh Yuni sayuni gitu kirang patos ngartos abdi ai anu kantos ditaroskeun mah nya kitu cenah raraosana teh cah pamibar palawargi sareng sadayana pami ngadang lagu Bambung Hideung sami raraosana jika kitu mangga komen di handap dina komentar atanapi aya nu ngaraoskeun anu benten mangga kantun komen wae di handap kumaha raraosana ketika ngadangu lagu Bambung Hideung ke urang review deui sharing deui nya mung aya nu ka informasian ka abi mah nah narasumber kitu aya beberapa orang ngaraos sampai kitu cenah asa hayang cerik ngajerit inget ka baheulaan cenah kitu jadi nya
ieuan lah gitunya kesandingan tanah pilih non kaul gitu juga kaul pamijin reakan nah lajeng kurang lebetkan lirik nanya bambu hideung bambu desa hiji sato anu di tempat naonnya mau di satu tempat tapi emang mun kadatangan ke bambu teh saurna teh ayaha magis anu lamun cek sepuh mah kila-kila ada mun kadong kapan ku bambu teh cenah rek kila-kila teh biasa sekolah teh kitu mun nanggopan bambu teh terlepas dina eta jadi si bambu hideung teh lirikna aya naon ya debikeun ka magis kitu aya histori naon dina bambu hideung dugikeun ka bisa ngadamel jalmi eta dugikeun ka kagagas kitu dugikeun aya naon ngajerit-jerit kitu ka baheulahan kitu berarti eta dina lirik jeung baitna teh aya energi aya histori anu kuat gitu nu teu acan kagali pangitan palawargi anu aya di bidangna bahasa Sunda tata bahasa sastra Sunda nyuhunkeun di share nyuhunkeun di talung tika oge cik naon ieu hal tosna dina lirik-lirik bambu hideung ieu tah kitu palawargi pangitan anu bade di share sakedik di share ke narasumber anu kantos ngalaman asupan atau kasurupan leumpeuh yuni ku ngadangu lagu bambu hideung cenah kitu saurna raraosana teh tos ngadangu kitu mah cenah tos asa ngajerit ditutulkeun ku anjeunna lep cenah tos emot kitu saurna teh tah itu kami aya palawargi anu sami atau anu benten pengalamanna mangga komen di kolom komentar tah ayeuna acara atunya obrolan itu didukung ku dirojong ku di L Shopping ID di eta pusatna ngadamel foto bingkai tak bilih aya nu bade ngadamel foto bingkai teras foto polaroid hangga di L Shopping ID teras tong hilap oge follow TikTok anu official guard channelnya @dilah.akel atanapi Facebookna guard channel tong hilap di follow kayak orang sharing deh di dinya di TikTok di Facebook tas YouTube na oge tong hilap di share like komenna tong hilap di subscribe oge begitu merupakan pertemuan atau ngawangkong aja nama salam kasadayana sing sarehat hatur nuhun tos manco dina ieu video sing sarehat arageueuh milik hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.